Sampurasun wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-25 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ing hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-25 na. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tompak dong dong tes. Para wargi sadayana caturkeun dina poe isukna Andewi jeung Ki Doger geus sagedang dan sareng senadang dan laju muru amitan kanilam kinasih jeung Karatu Durgalarang katut ka Mang Dayung. Sabenerna mah Andewi ngarasa hore hampikeun indit. Hate masih can lugina. Masih kebang baluhan dirungrum ku rasa kasedih. Tapi lamun teu maksakeun indit mah urusan iraha beresna. Hapunten Nyi Ratu, kinasih Mang Dayung. Ieu teh abdi moal tiasa lami-lami aya di dieu. Dinten ieu keneh abdi bade teras angkat we. Sejak angkat ka Panjalu, cek Andewi bari ngembang imut paturayan. Bral Andewi, gramian didungakeun ku kami sing salamat di jalana. Kade sing iatna teu waspada sabab reng-rengan gempungan Sunda Makalangan. Katut para jawara tangtu bakal kaget ku soal leungitna batu gio. Para jawara tangtuna oge moal percaya kitu wae bakal nyedek nyeleksek leuwih ti kitu bakal ributan.
cek Ratu Durgalarang mepelingan ka Andewi. Mohon Gusti Ratu, soal eta abdi siap kangge nandonkeun nyawa pikeun mempertanggungjawabkeun soal leungitna permata batu giok. Walon Andewi. Teu kaliwat Andewi terus amitan ka Nilam Kinasih bari brug ngagabrug ngarangkul. Terus amitan ka Mang Dayung. Sedangkan Ki Doger tadi keneh telemek teu nyarek. Ngaluk tungkul jika buek menang ngababuk ku balok. Jika nama masih keneh soak peda kamari sore geus dikepret teh ku Andewi. Akhirna beres amitan beral we Andewi dibarengan ku Ki Doger arindit bari saling gupai paturayan. Para wargi sadayana di alam dunia ieu asana moal aya nu bisa hirup runtut sauyunan sagemblengna, moal akur salawasna, teu cara meri saabrulan. Lamun anu ngangon nitah kakatuhu bring meri ngabri ngatuhu. Mun anu ngangon nitah kakenca bring meri ngabri ngenca. Sireum nya kitu deui napuk ngaronyok silih bantu jeung baturna. Ngarayap pauntuy-untuy taradaikeun mencar ti baturna. Teu talung manusa anu cenah mah makhluk paling sampurna sarta dilengkepan ku ayana budi jeung akalna. Justru manusia mah loba patojaiyah jeung kodrat sajatining manusana. Mindeng ngalajur nafsu ngangon sifat hewani atawa sifat sato. Dina sarakahna henteu kagok sabodo teuing batur. Nu penting diri sorangan beuteung seubeuh imah weuteuh isi kolor heuras sirit sering baseuh. Manusia mah resep nyiar papaseaan, resep nyieun pacogregan. Leuwih parah deui resep nabeuh pangperangan. Tong boro beda bangsa atawa nagara. Kadangkala masih sasuhunan oge sok aya we pipasayaeun pakatrok itu. Manusia tibang mentingkeun diri pribadina, teu paduli batur rek sangsara oge, batur rek balangsak atau batur rek cilaka teu paduli. Anu penting manehna we nu lugina. Nyieun kaputusan atawa nyieun aturan asal ngeunah ceuk sorangan, teu paduli baring suk pagina. Aturan kudu untung keur sorangan, lamun rugi keur batur mah sabodo teuing. Ieu nu disebut nyieun aturan teu make aturan teh pamiarsa. Manusia mah leuwih mentingkeun golongan sorangan tinimbang kapentingan rahayat. Salianti golonganana dianggap saingan, dianggap musuh. Wani coba-coba ngahalangan, bobok di perangan. Komo di dunia kajawaraan anu watakna teu leupas tina tarung jeung tarung. Balik deui kana carita. Waktu terus nyerelek silih genten ti poe ka poena. Tatar Sunda kiwari jadi jugjugan para jago. Di mana-mana para jawara brul daratang pikeun tandang makalangan. Silih jajal, silih uji pangarti, adu kamaher di acara panggung Sunda Makalangan. Pikeun nangtukeun saha nu bakal jadi jawara pilih tanding sanusantara. Nepi ka poe harita, para jago masih juljol daratang ngabrul. Boh ti kulona, boh ti wetana, dalah ti pentas oge aya ngabrul. Ayeuna urang caritakeun di Panjalu. Kaayaan di Panjalu geus gegek ku ratusan jawara. Can ditambah deui kunu can daratang. Ari biasana acara Sunda Makalangan teh sok digelar di Tegalan Caruban. Ngan bubuhan kiwari
kula warga gempungan anu jadi panitia keur aya kararepet menang tebar pati. Atuh para jago langsung pada ngajugjug ka Panjalu. Di Panjalu geus menang 3 poe 3 peuting. Nai Bubu jelantik antukna sadar. Ngan harita kakarak sanggup diuk can kuateun pikeun nangtung atawa leumpang. Katingali di dinya aya saurang lalaki make tergos sideung keur diuk nungguan Nai Bubu. Gening anjeun beli? Tanya Nai Bubu jelantik kanu make tergos sideung alias Bajing Sudraji. Kumaha ayeuna kaayaan anjeun Nyai? Tanya Bajing Sudraji. Nai Bubu ngerut halis mancetan tarang micin heula rasa kalieur geus kitu pok ngawalon. Ampir-ampiran kula tiwas beli, meh-mehan jadi korban ronggo bawuk ilmu sorangan. Nya panginten nyawa Nyai masih ditangtayungan, masih diberi kesempatan pikeun hirup. Leres bener pisan beli, kula masih ditakdirkeun panjang umur. Ngan iteh kula bingung, nah kula bet bisa eleh. Padahal anu enggeus mah dimana kula geus mapatkeun aji ronggo bawuk biasana tara gagal. Di ranah Bali aji ronggo bawuk paku jiwo mangrupakeun elmu nu kaceluk, elmu paling linuhung. Panginten harita Nyai keur katibanan poe apes we. Walon Bajing Sudraji enteng. Sanes. Soal katibanan poe apes beli sanes. Tapi eta makhluk memang sakti mandraguna. Boga ilmu aneh anu teu kaharti ku pikir, teu kahontal ku akal. Apan jelas-jelas katingal ku panon eta makhluk teu dipasung jiwana ku kami. Tapi naha kaayaan jadi robah. Jadi kami anu keunana. Karak ayeuna aji ronggo bawuk paku jiwo neunggar cadas. Ngadon malindes ka diri sorangan. Nya, urang sing ingat di luhur langit masih aya langit. Kitu tetekonna teh Nyai. Nya, leres kitu pisan. Tapi kula masih can menang jawaban. Masih can ngarti. Nah ajian ronggo bawuk bet bisa malindes ka diri sorangan. Nah kula nu jadi korban ilmu sirep samar tenjo atanapi kumaha eta teh? Paromana Ibu ngariut ulang. Sanes sirep Nyai, sanes ilmu samar tenjo. Anu tumiba ka diri Nyai jelas-jelas serangan nyata. Hiji serangan anu bisa ngabalikeun kaayaan jeung kajadian. Manehna diserang sakilat bisa dibalikeun jadi manehna anu nyerang. Manehna binasa sakicepanon jadi manehna anu ngabinasa. Eta ilmu mangrupakeun ilmu langka, ilmu linuhung tara puncak. Eta ilmu ngan bisa diagem ku jalma anu mibanda tanaga jero tingkat 8 sarta 12 indra kasampurnaan. Cek Bajing Sudraji ngajelaskeun. Nilik dina kajelasan anjeun. Pastina eta jalma tele jalma jore-jore blinya. Cek Nai Bubu jelantik netep telek rada panasaran kanu make tergos sideung jalma anu aya hareupeunana. Kuring jalma biasa sami we jeung ilaharna batur. Nya kula oge apal. Anjeun anu geus nyalametkeun nyawa kula tina pasungan ronggo bawuk. Asal kanyahokeun ku anjeun di mana lawan hasil dipaku jiwana dipastikeun lawan moal salamet. Tapi anjeun bisa ngalakukeunana, bisa nyageurkeunana. Anjeun bisa asup ke alam demit leak tur bisa narik deui jiwa kaula. Saleresna saha anjeun nu sabenerna. Upami teu kabeuratan nyuhunkeun dibuka eta tergosna. Perdih Nai Bubu
kasadak ku rasa penasaran. Tepenting nyi, diri kuring tepenting dipikawanoh kuno sejen. Anu penting mah kiwari nyai geus salamet. Sareng gerawaluya we seperti sabihara-sabihari deui. Bajing Sudraji rada nolak mun kudu muka tergosna. Tapi Nai Bubu merdih tuluy supaya Bajing Sudraji muka tergosna. Terus ngadesek memaksa. Dipaksa-paksa terus akhirna bari humbandear Bajing Sudraji muka tergosna. Nalika tergos dibuka, mata Nai Bubu langsung kasiak. Kaget taya dikieuna satutas nyaho yen jalma anu aya di hareupeunana anu geus nulungan dirina teh nyaeta jawara anu kungsi ngagemparkeun ranah Bali. Langlang Jagat? Iya teh bener, anjeun Langlang Jagat? Bajing Sudraji timbang ngagelenyu. Ai, nah teu kasamaran tenjo ieu teh. Anjeun bener Langlang Jagat? Bajing Sudraji unggeuh. Haduh, teu nyangka sacongo buuk. Abdi beti asa ditepangkeun deui sareng anjeun. Wilujeng tempang Langlang Jagat. Salam hormat Panglima. Cek Nai Bubu jelantik jol deku hormat ka Bajing Sudraji. Nyai, tu kudu nyieun sikap jiga kitu ka kuring. Sok, cengkat Nyai, cengkat. Kuring lain Panglima anjeun deui ayeuna mah. Pan Nyai ayeuna nu jadi Panglima Agungna di Bali teh lain kuring. Cek Bajing Sudraji bari nutupkeun deui tergosna. Mohon Panglima, sanaos pangersa tos teu jadi pamimpin, tetep abdi masih mihormat ka salira. Jasa pangersa kacida ageng napikeun rahayat Bali. Cek Nai Bubu can wakat cengkat tina rengkuhna. Panghormatan Nyai ku kuring ditarima. Sok ayeuna Nyai gera cengkat, gera hudang ulah kikian gila. Parentah Bajing Sudraji. Mangga Panglima, mangga. Teu dititah 2 kali, Nai Bubu langsung nurut. Omat, lamun dihareupeun batur ulah kitu kalakuan. Sikapna tetep seperti biasa. Barina oge kuring geus lain pupuh anjeun deui ayeuna mah. Mohon mangga. Cek Nai Bubu manggut. Para wargi sadayana perlu diguar saeutik. Naon sababna Nai Bubu nepi ka rengku hormat malahan nepi ka sujudna ka Bajing Sudraji. Sabenerna kieu pamiharsa. Sababaraha puluh tahun katukang mangsa di mana Bajing Sudraji keur memejeuhna ngalanglang buana di dunia kajawaraan. Tujuanana pikeun ngajajal para jago ti setiap wewengkon, ngajajal para satria, ngajajal oge para tatapa sakti ti saban-saban daerah. Malah nepi ka meuntas ka satiap nagri saking hayang manggihan lawan tanding anu saimbang. Bajing Sudraji kungsi nincak ka tatar Bali. Nu dilakukeun ku Bajing Sudraji tangtuna ngaprak ngajorag tur ngajajal para jago sakuliah Bali. Kaasup ngajajal para pupuhu adat seperti Nai Bubu jelantik. Ngan dina derna tarung saurang oge taya nu sanggup ngelehkeun Bajing Sudraji. Rek tanding elmu nu kumaha wae taya nu menge. Buah tanding ilmu jurus, buah tanding ilmu kasakten, buah tanding ilmu batin angger taya nu nguntup pikeun ngalawanan Bajing Sudraji Langlang Jagat. Dapon Nai Bubu sakitu saurang ahli jurig tetep temetu ngungkulan kaluhungan ilmu Bajing Sudraji. Ilmu jurigna teu kungsi bisa tembus nu aya kalah mental teu kuateun. Singkatna carita dirasa di Bali taya lawan anu saimbang. Satadina mah Bajing Sudraji teh rek mulang deui ka tanah Pasundan. Ngan samemeh indit teuing kumaha mimitina ranah Bali jol aya nu ngajorag anu nyerang. Jumlahna ribuan pasukan lengkap samakta ku pakarang jeung alat perang.
Nu daratang teh lain bangsa urang, tapi bangsa Mongol. Harita bangsa Mongol keur memejeuna gacor, memejeuna adigung ngarasa jadi bangsa paling kuat. Kahayangna naklukeun bangsa-bangsa Chechen anu nguntungkeun pikeun bangsana ku jalan perang jeung ngarebut harta kakayaan alamna. Sadatangna tentara Mongol harita keneh ngajegur perang campuh. Hampir sakuliah Bali dihuru ku seuneu pangperangan. Pasukan pribumi dipimpin ku para pupuhu adat ngahadang musuh ku kakuatan saayana. Alat perang ala kadarna, teu boga strategi perang bubuhan teu kalati. Sabalikna pasukan Mongol didukung ku alat perang lengkap jeung aralus. Tentarana pada kalatih dina strategi perang. Barisan hareup marake baju jirah beusi, dikomando ku jago-jago bela dirina ti sabaraha aliran. Nilik dina perbandingan mah jelas perang teh teu saimbang. Cukup sapoe oge pasukan pribumi tatar Bali kateteran. Eleh mah acan ngan coba mundur heula pikeun ngatur siasat jeung ngalapis kakuatan. Para pupuhu adat gancang nyieun rundingan. Tina hasil rundingan kabeh sapuk rek minang saraya menta bantuan ka Bajing Sudraji. Untungna Bajing Sudraji can kaburu meuntas sarta daek deui dipentaan tulung dipenta bantuan tanagana ku urang Bali. Teu kagok Bajing Sudraji langsung diangkat jadi pamimpin pasukan pribumi sarta menang julukan Panglima Sakajinjir. Ku ngagabungna Bajing Sudraji, hasil peperangan jadi tibalik. Pasukan Mongol mimiti jadi malik kateteran. Barisan tentara musuh nu marake baju besi teh luluh burantak ku sakali teunggelan. Nya kitu deui puluhan ahli bela dirina kabeh dibabad cukup diladenan ku sorangan. Teu meakeun waktu 2 poe pasukan Mongol kapupul mundur. Memeh indit tinggalkeun Bali. Salah saurang pamimpin Mongol mere ancaman ka Bajing Sudraji. Keun sia isuk pageto cenarek mawa pasukan leuwih loba. Kitu tebar ancaman orang Mongol samemeh mundur ka Mongol. Sabaraha poe ti arinditna pasukan Mongol kapikir ku Bajing Sudraji. Lamun engke pihak Mongol bakal mau pasukan leuwih loba, kaijir moal bakal pibenereun. Tatar Bali bakal jadi lahan perang rongkah nu pastina bakal loba korban ti pihak rahayat. Tinimang ngadagoan diserang deui ku Mongol, leuwih hade manehna ngajorag ti heula ka Mongol ka sarang musuh. Nya akhirna Bajing Sudraji gilig rek meuntas nagri nuju ka negeri Tiongkok. Tidinya oge asal muasalna Bajing Sudraji bisa netep di negeri Tiongkok nepi ka diangkatna jadi jenderal istana kaisar. Eta pangna nai bubu nepi ka sujud mihormat ka Bajing Sudraji kopeda geus nulungan urang-urang Bali. Ayeuna balik deui kana carita. Gening pangersa aya di dieu. Sanesna salira teh cicing ngarang gendak di Tiongkok. Tanya nai bubu jelantik nyambung obrolan. Bajing Sudraji samemeh ngajawab menerkeun heula tutup tergosna. Geus kitu barabat we nyaritakeun panjang carita ngajelaskeun alesan pangna manehna balik deui ka tatar Pasundan. Nu jadi dasar alesanana nyaeta hayang nutaskeun dendam Malespati ka Ki Jalasetra anu geus ngabinasa Ki Demang Dewangga jeung Nyi Ageng Giriwangi. Tah ayeuna kuring hirup nyorangan Nyai. Pun bojo geus ngantunkeun. Pun adik Ayi Den Jaka oge tos ngantunkeun. Jadi sim kuring tos teu aya kabeungberat. Cukup laluasa pikeun kuring nyeun balitungan jeung si Jalasetra.
pungkas Bajing Sudraji dina akhir caritana. Janten kitu. Bener pisan. Ki Jalasetra ti kapungkur oge kaceluk jadug. Owah kaonaran. Jalma baragajulan taya manfaat sagedik oge pikeun balarea. Nya ngan hanjakal. Nepi kadangat kiwari tempat nyumputna si Jalasetra can kanyahoan. Tapi kuring yakin hiji waktu oge manehna bakal mucung heul deui kaluar. Si Jalasetra memang jalma sakti mandraguna. Manehanana ngagem ilmu keabadian Jatuk Rawaronte. Tapi abdi yakin salira panglima sanggup nandinganana. Numbutkeun keyakinan abdi di zaman kiwari jawara paling kuat aya tanding daya deui iwalti pangersa. Cek na Ibu Jelantik. Masalah eta mah kumabehna we. Mun teh mah kuring hasil malespati ka si Jalasetra. Eta nu dipiharep. Sabalikna lamun kuring anu eleh nyakeun bae, paling oge binasa. Walon Bajing Sudraji. Obrolan duanana masih terus nyambung karena hal-hal anu sejen. Sagarupa diobrolkeun, sagarupa dicaritakeun. Sedengkeun di imahna Raden Suryadinata katempo keur panas dukdek silang perdebatan. Tilu urang perwakilan jawara nyedak ka Raden Surya supaya acara Sunda Makalangan gancang dipedar ulah diulur-ulur deui. Raden Surya nyobaan nenangkeun para jawara supaya saeutik sabar. Sunda Makalangan kapaksa diulur. Alesanana kahiji sabab kudu ngadaguan heula jago patandang perwakilan Laraspati nyaeta Andewi muridna cina datang heula. Alasan nu kadua nya kudu nyiapkeun heula lahan pakalangan rada lega tur jauh ti pamukiman warga. Kitu dukdekna silang debat anu keur lumangsung di Tatar Panjalu. Ayeuna kocapkeun deui Andewi katut Kidoger. Harita Andewi jeung Kidoger kakarek ge liwat sabaraha lembur ninggalkeun pabuaran. Di hiji jalan jol dipegatan ku tilu urang jawara. 2 urang lalaki jeung saurang awewe kolot. Matana pecak sabelah, buukna digelung sasak. Reg atuh Andewi ngeureunkeun lengkahna. Manehna heran. Kunaon ujug-ujug aya nu megatan di jalan teu pupuguh. Teu puguh jolna, teu puguh ti mana asalna. Baraya lain, dulur lain, sarta wau oge henteu. Geus tegue aya galagat moal hade. Saurang-saurangna harita dipencerong ditilik-tilik ku Andewi. Kahiji Andewi neuteup ka saurang lalaki kira-kira umur 40 tahunan. Anu make papakean baju kere nyimbar dada. Dina 2 leungeunna katempo melit rante wajah warna hideung wulung saeutik karahaan. Eta jalma di dunia kajawara anu katelah kibar gola. Kaceluk mibanda tanaga rosa luar jero. Rante nu melit dina leungeunna beratna meh aya kana 500 katina. Jelas moal bakal kaangkat ku tanaga jalma basajan mah. Ilmu andalanana nu katelah jurus wulung bare rante. Red Andewi ngareret ka jalma nu kadua. Sarua lalaki, pedah rada kolotan nu ieu mah. Dedegana biasa, teu gede teu leutik. Sirahna diikat ku ikat ciri khas urang peuntas. Rada aneh mun ditelek lebah panonna. Peda siki panon eta jalma hideung kabeh taya bobodasan. Dina cangkeng eta jalma nyelap 2 badik kembar di sarungan kulit mencek buludru. Eta jalma di dunia kajawaran katelahna si buto badik setan kembar. Nilik dina ngaran jelas eta jalma lain urang Sunda atawa Jawa. Pasti nama eta jalma urang peuntas. Red Andewi ngareret kanu katilu
nyaeta awewe nu rada kolot, kira-kira umur 50 tahunan. Tepati katempo gurat peot kakolotan, sok sanajan geus 50 tahunan. Kulit rupana bersih ngan huntu harideung kabeh. Sarta panona kences beulah kenca. Buukna bodas carang digelung sasak ku susu konde. Leungeun kencana nyepeng iteuk corak orai. Leungeun katuhu nyepeng gembolan anu teuing naon eusina. Eta awewe kolot di dunia kajawaraan nu katelah Nyi Sampir. Eta jalma kaceluk muhit ilmu sihir tingkat dewa. Sanggeus lila merhatikeun anu tiluan. Pok kadenge Andewi Cumarita. Naon maksudna? Andika tiluan teu pupuguh megatan jalan kaula. Naon urusanana? Sora Andewi tegeug taya karingrang. Banguna sifat Laraspati geus tumerap tur manitis ka diri Andewi. Tapi kulantaran sora soang geus kadenge, atuh ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng see wadia balad dongeng ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.